Masya Allah, bayi halo dok panjang tingnya. Mana aing kudu pepelakan. Uluk-uluk, hujan gede. Beteng gebuk, bujang ngolek. Ya, Masya Allah bayi. Nya sabta angges-angges. Pacul petot deui. Cang kakak, cang kurileng. Anu ngadangkak beaku sirem. Anu ngadangkak naon teh? Ngadangkak beaku sirem. Ari eta saha dungkak usuk keneng dungkak-dangkak bae ngomongna teh. Waduh, aing kudu ngelesan segala jingeun. Kunaon, Mang? Kita ka sawah ku kolot. Bapak Nira. Suki-isuk geus nyekel pacul. Emang teu boga roti di mah? Eueuh, kita kolot aing belajar nyak macul ka sawah ieu. Aduh, aing kumaha bae. Entak ke mah hirup malah jadi jelema miskin. Sedih. Kumaha anu kaya ge meureun kudu macul. Ditah batur nu bisa ka sawah. Heuh, tapi aing entak ke jadi jelema ulah jadi jelema miskin. tuh aing teu bisa macul ditahan ku kolot ieu. Aja emang dia jelema sugih apa jelema miskin? Nyaho teu jelas. Atuh ku karasana kumaha aja isuk-isuk nyekel pacul. Miskin sih. Atuh geus kitu ngaku miskin. Oh, ajaran macul ge. Hah? Ajaran macul. Atuh ka dieu. Oke, atuh kumaha ge ieu? Leur. Aduh, aing. Beneran leur teman-teman. Aduh. Lani pacul mana petot di siga jelemana ieu petot. Aing. Terus orang nu nyekel pacul berarti seorang nu petot. Nah, itu tadi ngadenge pangrasa dongkak-dangkak bae. Atuh nu bener lempang na make ieu, make mata. Suku mang, suku lain mata-mata mata di dieu tah. Lain aing mengadenge tadi di dongkak-dangkak naon. Nu dua mong ke dongkak-dangkak. Biasa bae sukana masuk ieu da ngaco teh gitu tah. Ulah ngaco bisa dipapas tah beungeut tah. Ku pacul petot nyao. Lain atuh urang ya bingung nama ieu nya ieu. Hujan teh turun-turun. Atuh dibere tangga ieu. Matak supaya turun hujan dibere tangga. Ragak gitu nya. Oh, hujan ragak-ragak. Halodo panjang. Makana Diembregeun tangkalna. urang dong kolot baheula teh kitu tah. Sok naon ngaranna? Cenah kuluk-kuluk hujan gede. Beteng kebok bujal ngolek. Lain eta susualan kanon. Atuh biasa bae isuk-isuk masuk ieu teh naon ngaco kitu. Udah sok ngaco, doang tadi cek urang ge lamun ngaco eta dipapas beungeutna. Eta mah susualan doang nu kula anjing eta mah. Maksudna dong nu sorangan? Nah, atuh lain ieu maksudna. Dengekeun yo. Kumaha boga susualan. Kini kuang-kuang aya getokna jambatan. Nini teu bisa hudang. Dibekok cakalang apa? Dibekok kumaha maksudna gitu. Ini geus membantu ini dibekok. Kita beungeut tadi hitutan gitu kan. Oh. Gitu. Bahasa mana ini dibekok? Hah? Bahasa mana dibekok? Bahasa rangkas mamang gitu tiba heula Oh, tiba heula ge nya. Dewo. Aya Kumaha? dengekeun dia. Sok. Dulugdag. Mawa motor ka Pangandaran. Anu budug di udak-udak. Manggi dokter di Podara. Bisa nih mamang emang ya. Budak rangkasnya, sorangannya. Lain sih. Lainnya, budak mana? Budak Lebak. Oh, Lebak Lebak sih. Lebak ge, tep kabupatena. Lain aing mah ieu. Kumaha? Ku kolot kita macul. Ajuna, Kita mah pacul mah petot. atuh petot mah dong nu bogana meureun. Lain siga sarboa, ka pasar Perbo balik ke Jumat. Oh, Eta. karena Bisa hubungan aing ajaran kumaha macul. ai macul mah kieu ya sabaremanya. Ieu ilmu marifat ya. Hah? Ngaji meureun ngasabiji. Ngaji ngasabiji naon maksudna eta sorangan. Jadi kieu macul mah nya. Deulekeun kurang, deulekeun sorangan. Macul mah kieu. Lamun dek macul, contohnya itu air di kotak tuh. Contohan sampai anggus. Atuh dia malah aing dicontohan tah aing digawean ku aing. Aing gitu, macul wayahna we tuh. Atuh lain cek sorangan cenah aing dicontohan sakotak mah atuh sorangan teh gawe. Bisa bae sorangan ku aing ya. Oh, gitu. Teh, hese. Aju kumaha ieu sorangan? Di lembur bae. Terus lah aing lieur zaman kuari mah. Kunaon kitu? Itu salah. Atuh we batur aing ge kamari ngagebot make masker. Ja usim corona cenah. Pakai masker ge lamun boga pamajikan. Emang Pamajikanna di imah titah make daster, salaktina mah di sawah titah pakai masker. bener. Aing teh boga pamajikan jadi mata ku kolot titah ka sawah. budak kuarinya hayang ngarokok eta hese.
hayang dahar hese hayang minum hese. Lamun hayang ngarokok, Heeh. minta ka Menteri Penerangan. Apa maksudnya naon hubunganna kadinya? Tuh hayang ngarokok meuli sorangan. Oh, iya. Lamun dek Asup sorangan mah. kuli nyacar dibere duit. Inilah meuli ngarokok, rokok sampurna. Nu enak rokok sampurna. Dikenyot haseup nalada. Sasarengan sareng rangda bari ngopi bala-bala. Ngopi jeung bala-bala. Ini bener-bener lah. Kini kuir-kuir ngalagen dosa ayakan. Ini ngajak ka pipir di betot rarempayakan. Rarempayakan atuh meureun bae ini. Dipikir-pikir bagi kapikir hirup di kota ogengan puar-puir ngaheureyan awewe kalah kang acir mending balik deui ka lembur kuring ngahariring bari ngalalahun munding kan aing bari ngalalahun munding jadi geus menang meureun jeung yang isuk mah tak ini dirangkah segala wah aduh Lain pangarasa aing dia mah cenah yang diajaran maju lah yang diajaran setam kan enggak lahunan eta kana tuur aing ieu mun hiji-hijina ieu tur di dieu tah eta ge soek tah lah tah. Lain. Soek tah lah. Dul ku dieu tah. lain cenah dia hayang diajaran macul hayang diajaran ngarit tapi kan ngadeulekeun doang jing Aing pararana pusing aing mun selain ahli nameureun tani. dia mah bakat segala lain kala potong dia mah ih Ai sarekanan da tuh pola. terus pasti ya dia mah macem-macem aja bujut macul ya kalah macul bongol cau deh Sama petot potong dieu. Sun aing ning ka saung lah. lain beneran kudu diganti tah mah buka saha 0 kilo kakawalu Kolot aing. 0 opat di Banjaran saha deh eta abdi izin ka bapak guru buka hutang teu dibayaran atuh kumaha lah dia mah teu ka izin meureun buka utang teu dibayaran ja anu nembalan ai jelema kitu di leuweung isuk-isuk kieu lain aing mah lain jelema gambar ibatean kebenaran mang lain kuat disebut Ya, aing asal jelema we. kitu lain jelema aing mah Pas belajar ieu, naon belajar nyasa tah ngababan sana. lain belajar di situ mah aku yang diajaran kalah nangtung we kieu doang bos itu tah Paculna ada. aku kumaha hajing kolot-kolot teh bisa macul-macul acan hirup di lembur wih terus teh loba-loba omong daripada loba hutang diuk kalau telolot teh rada error kieu nya mah teh arting ge lain pangling aing dia tadi sisualan di itu tuh oh katanya ku aing gambreng-gambreng makannya kadang ya Piluun bae anjing. sisualan tuh kumaha sih kumaha jeung isuk keneh geus pitah nyar baralak pan ku korot atuh daripada ngalamun mending keneh ngarawang Sarua aing eta. Baturan. Kita ka sawah tah belajar macul. itu biasa memang jemun cerat ya eta teh kumaha kitu macul bisa sampai potong kitu Tadi di ditu tah tadi ajaran ku si Ucup. ieu deui meureun ngajarana lain dengekeun ku aing mah diajaran ya bari ngeluk kieu ngesampeak sakotak ku aing Kek, mah kek, kek. nangtung we di ajaran macul pan kieu atuh ngarit meureun eta mah oh salah Oke. salah maksudnya diajaran ngarit ya kieu ku aing beak sakotak ngadeulekeun doang Wut, kieu lu mun kieu yo kieu dia cenah ari bos kieu ieu mah luar biasa bosna kieu jadina kayak mah naik deui cangkengna bohong iya lamun jadi supervisor kieu nya kalah Picun ku aing paculna gitu. eta naon deui ge Oh, iya. nah si kolot-kolot teh kolot Aing sembung turunan meureun kana tani mah ieu. atuh dia dengekeun jadi tani teu jadi manajer teu jadi supervisor komo oh kapalang kalah ge Terus kumaha ge urang ge. ih atuh kumaha hirup di lembur mah piraku teu bisa macul-macul acan Lah, deh nyabelahnya ledeh. naon nu ledeh eta beulah cenah naon Tadi bonggol cau kurang tetu. Allahu akbar Pacul ku aing. lain Potong pacul. eta hirup mah kudu dong tala kalapa Kunaon? atuh tol kalapa deuleu papahna bisa diarah papahna baralakna bisa diarah papahna jeung suluh Oh, nya. baralakna jeung paranti meuleum tangkal batangna jeung nyeun imah segala jeung kusen tah dengekeun
buahna. Dia eleh ku dia jeung. Atuh kudu kitu hirup mah. Ih aing mah. Dia mah macul teu bisa, jadi manajer teu bisa, teu jadi. Jadi cumplung buruk. Dadak karunya. Aing di kumpung buruk mah geus dipalingkeun aing ka cai. Atuh ari tah majingnya. Hirup. Tong eta. Macul potong. Jadi runtah. Mah bae. Rokok ge teu boga. Meuli dia ada kali itu. Meuli rokok ka Cibangkur. Lain ngajauhan. Atuh lain supaya ngadu bako bari si undur-undur. Nah geura ge. Kumaha Cibangkur? Oh, meuli rokok ka Cibangkur. Heeh, Ngadu bako bari undar-undur. Oh, benar. Lamun Cikulur. Cikulur. Lamun HS bari ngadengku tah. Salah kemana ya? Lah ganeng. Ai. Hade teh. Tihang pecing ni hijina. Gogoro ku arit piceun wae. Atuh biasa bae aing atel gitu. Piceun. Atel gagaro gitu pohon kalau kuarit. Lain maksudnya tihang peci maksudnya kumaha tihang peci? Tihang nah gitunya. Tihang pecinya asup karak mah. Itu ngartikan tihang peci aja. Atuh aing mah nyaona teh tihang eta tuh tihang. Ye tihang gitu. Asup eta. Laju kumaha ya? Ai Cikurang mah tadi teh hirup mah kudu dong tangkal kalapa. Geus jeung tangkal kalapa di tangkal kalapa di jebuk. Aing nyaona kitu, ai jebuk. Jebuk mah tungan jebuk doang. Kali. Balik panci kuari mah percuma isu keneh dicare kanan datang ka ditu ge. Aing datang ka dieu kumaha? Ieu mah teu beres. Atuh geus kumaha bae kasarean tak kitu ngagebrus ka mana bae kumaha bae. Geus kieu bae, dari pan pang aing bagus da susualan. Susualan jeung susualan. Susualan patembal-tembal teh dong non nyaritakeun ieu eusina aya kitu tah. Lamun susualan mah meuli susu bari dijualan. Susualan ya. Susuna neangan ka ditu. Aing mah riut aing teh tadi. Aing kan ngomongkeun susu teh nya. Lain susunannya susu bae lah. Eta tukang samak cenah sok susuna gede sabeula. Susuna gede sabeula. Soalnya kelong buru. Hah? Doang kelong. Atuh kitu tah kumaha mah tah. Samakna dileaknya baringannya. Ieu kitu tah. Ngaburayu teh tah mah. Gede sabeula, soalnya kagencet sabeulahna. Ember semen. Mali. Alah, pajul petot. Geus lah aing, geus geura jeung Oke lah Sorangan bisa susualan lain geus diuk dinya. Aing teh bisa. Cang kakeh, cang kurileung. Nah, eta nu bekeh burung dia kusiram. Nu bekeh be aku siram. Nah, bener teh. Ayo naon deui sorangan boga teh cang kakeh dong. Aduh, Cang kakek. Endogan. Nah, ngadangkat. naon? Aduh, sensor. Ulang malenda. Ayo deui sorangan coba. Sorangan. Eta anjing make sarung sagala burang-burang. Jadi kieu aing hudang es nya keur sasalimutkeun ku kolot dihudangkeun. Woi, ceng, molor bae dia cenah. Atuh aja nama peci nempel kene samping nempel kene ka sawah. Waduh. Nyasap. Merhatikeun si ieu. Naon? Lain aing mah bitis mun loba buluan kieu. Heeh. Mun loba buluan mah sok pelit. Pelit kumaha emang kumaha gitu? Penta buluna ku urang. Naon maksudna? Mali bikeun. Pelit dia nya. Hah? Ente lah. Atuh jabukkeun coba aing minta dua bae. Atuh, malenda. Tuh, pelit berarti. Malah ya gitu mah. gantina. Pelit ya mah geus lah. Gira jong bae nya. Nu ka manjing dia. Anjing. Pacai aing lah aing. Keneh ge. Misi aing. Dia mana kaca yang nyaho, jamacul teu bisa, ngarit teu bisa, balik molor. Ngomong. Ya, pokona aing balik bae lah aing. Atuh, pokona mintir mah kitu bae lah. Oh, geus gira jong bae lah. Frustasi merendak malikeun Frustasi. maneh. Bang cumplung buruk. Gira jong bae. Nah, eta. Bapak HP nama gede dia, sakit talan Binungan aing nelpon. Bisa tuh mencetna. Kampungan dia mah. Oh, kumaha? Nu ieu yo. Ngangkat telepon mah. Ih, Kan paharem. nya apa saing mah nu ieu yo. Sarwana. Atuh dia pasaing HP aing mah HP aing di luar sentuh gede gedean ti ieu. Ieu mencetna. Dia mau talanan. Geus tungguan di telepon sanu lah eta. Binungan aing. ieu, Dulungan dia nelpon. Nek naon? Pecat ieu mah aing dasar pagawean deui. Waduh. Geus tungguan di bae kagak ditelepon deui. Dia sih. Atuh HP aing mah jeung dipencet tah nelpon deui tah. Nu hejo kitu nu hejo meureun. Halo.
kok. Tah naon? Oh. Singkong. Oh. Singkong dangdur nih. Dia mah singkong dangder. Atuh singkong dangder. Oh iya kok. Sekarang. Oh iya. Oke kok. Siap. Nan dia tanggal singkong. Oh singkong mah asa aing mah singkong eta dangder asa aing mah singkong eta dangder. Oh pangrasa mah kitu lah bener lah. Pas itu bener. Geus aing neuk ngala dangdur secara kanan. Oh mau ada. As iya aing bisik iya ke. Arit aing ka mana? Semakin wae weh sih. Terus sorangan aing. Duh. Baturan kayak kasih ngedeng lah. Gimana ya kebun singkongnya? Ya itu kayak saya kayak wakansi aing nanyakeun we lah. Woi, udah kemana kita, Nen? Ini kita ngaladang dari Usah. Lah, ngolok. Nolak ke Ngolok. aing singkong entah ngaladang deh. Yuk itu kebonannya. Yuk asa nama yuk. Eta. Oh, ini nyoba. Oh, eta. Bakin torek, widang dur menikot torek tek yuk. Yan. Oh, betua tangkal. Oh, nyoba. Luar bungkus. Iya. Iya di pokokan. Kan dipelakeun deui. Anu sih engko masuk kawer-wer bae. Dipelakeun deui ieu. Pak kenalan, Nen. Atuh ieu dipelakeun deui, Bang. Di kerokan. Ari kitu kumaha kitu melak dangdeur. Oh, Colokeun bae lah jadi angka seuting. Nah, nu patung dah mager tah mah. teu nyoba. Ben iya. Mager tah, Bro. Oh, geus kitu bae dijejak meureunna, Bah. Ulah dijak mah urukan bae. Lah. Allah marah bae, Bah. Bapak jadi batu. Dangdeur segala macam. Astagfirullah, burang-burang ES. Woi, Woi, enaon dia ya ieu. burang-burang ES. Motor manggus ka mana? Aing dangdeur aing ajur berarti. Nah, anjing es. Menang ngalapi mana di dangder eta? Si kebon singkong di ditu. Emang dia nyaho kebun singkong di mana? Jauh di ditu aya tangkal nangkaan. Tangkal nangka. Tuh tangkal nangka. Sedangkan di alam dunia nu boga tangkal nangka ngan aing doang eta. Ada. Belah mana dia? Belah mana? Dangderna belah mana? Di ditu Deket tangkal nangka. tangkal nangka gigirna tangkal dangdeur. Kela. Di alam dunia anu boga tangkal nangka ngan aing doang. Ucup. Boga aing doang na ieu. Boga aing kumaha. Boga aing, rek naon ge? Si engkau urang geus nanyakeun tukang. Pokona mah dina handapkeun tangkal nangka di alam dunia ngan boga aing doang. Baju? Atuh boga aing dia bata eta. Kumaha keuna eta? Aya tuh Asal nyokot bae, hampur-hampur kumaha. Hei. Woi, dia maling woi. Woi ya. Maling dia cara. Ya. Pantesan kau yang dipegangan satu anak orang dia, woi.